Sampurasun baraya, hayu urang maca komenan deui pokona mah seuri. Jangan lupa bahagia pokona mah. Ya aya pertarosan ti ucil nya. Naon pertarosanana? Ieu teh nyaeta ari dulur mun asup angin sok dikerok kunaon. Tena pertanyaan anak cik urang baca komen-komenana ieu ti urang Sunda. Ti Teh Yati make gigi make utu pokoe di kokosan. Teh Dina Anjani aya ku kalucuan cenah karomena abi mah da sok arit cenah dia mun asup angin teh mun teh lah kerok we eta. Ti Rizky Aprilia ku peso abi mah Kang dibukakeun heula kulitna teras dititah keluar anginna. Bisa wae kabut deui nya. Aduh ti Wahyu abi loba nu satuju ku beko bener Kang lah tutu meureunannya punukna. Tiwaikan kusingkup harus kusingkup nyaan Kang lah. Ayo baca deui ti Oyon Yahya abi mah pami asup angin teh sok heheotan mun sia kaluarkeun deui Kang. Tah ti Cece Rahman abi mah kosok ku seprit Kang kosok ku seprit sareng botolna sakalian. Mang cager asup angin nang kabeli nanti korong. Cangkang kadu teh sakila harus teh can boleksek masuk we kayaknya cangkang kadu lah tuh. Aya Siti Lismaryani ieu teh Siti Lismaryani ku pacul cenah rungkat teh Siti lah bener ku pacul tuar sekalian. Ti Eloy abi mah pami lebet angin teh sok dikerok ku labaipun bojo sami kos tadi nu komen mimiti gitu di kokosan. Ti Asep Jainusin make awewe asup anginna cager laras kang dikerok istrinya sehat ya deui. Nah cager ieu nanti sehat. Ti Uka Sophia sanaku bedog laras teh kerokeun we gitu cacag sakalian. Gis Abdul Gofar tiasa mah beko ku artos gopean 2 kapas sareng simpen dina tonggong kapasna luhureun artos sacukupna teras bakar pas kurung bungkem ku gelas laras eta ieu nyaan ieu tauhid nanyaan ieu laras pisan nya ku tutup botol Kang Jajang Yusuf ku tutup botol mah sareng kudurennya digosrokeun can dakina murudo jeung kulit-kulitna mah teras ti angking make gobang lur aku ku sami cereng bedog si teteh jadi abi mah sok ku sisiuk mah. Di korokku gayung rek kumaha ya kan. Ti Dani Arinin Arifin make parudan kalampa. Oleksek Ti Alim Tamas mohon sami ku parut terus di luhur temempan ku parut oge. Tuh ku beko sami atos ku beko oge di luhur teu mempan keneh. Ti Wahyu abi ku pacul Kang sami nu di luhur oge sami ku pacul tos teu mempan keneh. Ieu teh sirik oge. Tah Iwan Setiawan ku tayang rek dikumahakeun. Balurkeun kena awak. Poe masih nagaring. Aduh laras deui ieu ti Dindin Rusdiadi abi mah sok ku senok lah laras gitu dah. Ya oge tatangi sok ku senok temok gitu kan tereh tanok temok mah kan.
Teras Jang Rahman sok ku pacul sana ku singkup atos sana di luhur oge kan tadi teh anu tadi anger keneh teu mempan ku singkup meureun Kang atau mempan keneh ku singkup teh ku MMK naon MMK teh Mahkamah Konstruksi ku pacul atuh teh Nuryani Yati meh tereh lumpat angina mohon bobok geus tuar sekalian oh iya ku pacul atos tadi di luhur. Ti Aditya Putra Rusdiana make cungkir curing curing teh cungkir curing teh terang asal eta kan ieu na komenannya naon eta teh. Ti Iput tara dikerok Kang abi mah garetek ulah istri mah mun dikerok kan ieu nu teh nu payunana mun pesan ge nya. Ti Aris Rianto abi mah sok ku beko lamun teu aya sok ku setum laras setang teu mempan tadi oge atos tuh nya. Teras tibam kuy ku tangkal kalapa Kang cenah sup angin mah ku tangkal kalapa nego gotong kumaha Kang pabukeun kana ieu kana pununa nya nyungkur sup anginna cager nya jelema teu inget. Ti Cakar Jagat sok ke ngaleng sok ngaleg-leg kipas tah resah gue eta tah ku kipas gitu dan dia mimitina tina kipas leg kipas na cager asup anginna ngan dikubur langsung di mana kudu itu minyak ku pacul atos teu mempan ku parut atos Kang Dadang Babang abi mah sok asup angin sok oleng lamun dikerok sok ku senok nuhun eta sehat ya komen ya laras betul ku senok temok Kang tereh lah. Ira Isrianto nya atuh ameh langsung cager asup angin nama mohon gitu tos tadi Kangnya cager aku langsung ku senok tuh gitu ku receh gitu kan.